Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Anafaqatu ari nafaqah kulluha tegasna sakabeh nafaqah fisabilillahi eta tetep dina jalan Allah. Ilal bina angin bangunan pala khaira mangka teu aya alusna fihi dina itu bina. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. An-niyatu shodiqatu ari niat anu bener muallaqatun eta digantungkeun bil arsy kana aras. Faida sodaqo mangka di mana-mana bener saha al abdu hiji hamba. Niat tahu kana niatna isi abdu taharroka maka robah naon al arsyu aras payugfaru maka dihampura sahalahu itu si abdu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Khatibu Imam Khatib an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Al manahi ari ieu eta pirang-pirang larangan. Naha ngalarang saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit takhattumi tina make cincin bizahabi anita khotumi tina make cincin kalalaki bidahabi kalawan emas. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tirmidzi Imam Tirmidzi an Imran katampi ti Imran bin Husain. Naha ngalarang Rasul anita kallupi tina meredih li dhaifi kasemah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Hakim Imam Hakim an Salman katampi ti Imam Salman. Naha ngalarang Rasul anisyurbi tina nginum pi aniyati zahabi dina wawadahan tina emas wal fidati sareng tina perak wa anil akli sareng tina dahar fihima dina dahab sareng pidoh wa anil julusi sareng tina diuk alaiha dina luhureun itu dahab sareng pidoh wa naha sareng ngalarang Rasul anid dibaji tina make sutra kasar wal hariri sareng sutra lemes. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Bukhari Imam Bukhari. Naha ngalarang sa Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i thimari tina ngajual bubuahan hatta ya ba'dua sehingga yen dohir naon solahuha kapatutanana ieu thimar. Naha ngalarang Rasul al-bai'a ka jalma anu ngajual wal mubtada'a jeung ka jalma anu meuli. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al jama'atu golongan. Wa fi riwayatin jeung dina hiji riwayat kana bukti Rasul kana bukti ida suila di mana-mana ditanya naon an sholahiha tina kapantesanana ieu simar qala ngajawab jalma hatta tazhaba sehingga leungit naon ahatuha panyakitna ieu simar. Naha ngalarang Rasul an syamin yaumaini tina puasa dina 2 poe. Yaumal fitri tegasna poean Idul Fitri wa yaumin nahri sareng poean Idul Adha. Muttafaqun alaih ari ieu eta hadis muttafaqun alaih. Naha ngalarang Rasul an syuhrataini tina 2 anu dimasyhurkeun di qatis thiyabi hiji ipisna pakaian wa giladiha jeung kandalna ieu siap waliniha jeung leulesna ieu siap wa khusyunatiha jeung kasarna ieu siap wa tuliha jeung panjangna siap wa qasiroha jeung pondokna ieu siap walakin tatapina sadadun kudu pertengahan pima dina perkara baina zalika nu eta tetep di antara itu anu tadi dicarioskeun waqti sodun jeung siger tengah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Baihaqi Imam Baihaqi an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Naha ngalarang Rasul anil abi tina nginum sakali jadi nafsan wahidan dina napas anu sakali. Waqala sareng ngadawuh Rasul zalika ari itu nginum anu tadi teh syurbu syaitani eta nginumna setan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Baihaqi Imam Baihaqi an Ibnu Syihabin katampi ti Ibnu Syihab mursalan barina hadis mursal. Naha ngalarang Rasul anil muwaqaati tina jima qoblal mula abati samemeh ciuman.
Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Khatibu Imam Khatib an Jabirin katampi ti Sayyidina Jabir. Wallahu a'lamu bissawab.